Tak ibu ulah jongjon ningali budak balik ti sakola kana TV wae kana HP wae ulah jongjon. Sabab naon Pak? Akhlak budak ayeuna diraruksak ku televisi, diraruksak ku aplikasi. Budak leutik ayeuna ditanya ku indungna, "Jang, reka mana?" Ngajawabna teh, "Kamu nanya." Kerusum di dia gitu. Sarua Pak. Bandung Barat oke gitu. Lain kuna naon eta teh ngaranna budak alay. Abdi mah sok hariwang ke sieun kabawa nepi ka maot Pak. Apaan ari maot mah kumaha kebiasaan. Kebiasaan alay maot ge jadi alay. Ditanya ku malaikat, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kamu nanya. Budak alay. "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Kamu bertanya-tanya. Nepi ka keselna atuh malaikat. Cek malaikat, "Tenggel we ieu mah tenggel." Boleh 50. Kahartos Bu, kahartos Pak. Jadi didik murang kali sing leres. Tah tilu cenah. Nu kaopat ayeuna kawajiban sepuh kanu jadi budak naon Neng Nais? Wajib ngarahkeun. Da budak mah teu bisa neangan arah sorangan. Betul. Saur Kanjeng Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitratil Islam fa inna abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Sakabeh budak nu dilahirkeun ka alam dunia teh fitrahna beragama Islam. Anging indung bapana nu ngajadikeun Yahudi, aya nu Nasrani, aya nu Majusi. Ieu babarina mah kieu, ibu jeung bapak nu nangtukeun budak gedena rek siga kumaha. Ibu jeung bapak nu nangtukeun budak gedena ahlakna rek siga kumaha. Lamun hoyong gaduh murang kalih anu pinter, arahkeun ka sakola. Tapi lamun hoyong gaduh murang kalih anu soleh, arahkeun ka pangaosan, ka pasantren. Betul. Budak ibu disakarolakeun henteu. Diparasantrenkeun henteu. Nah jempling. Da memang kitu Pak ayeuna mah. Berat keneh kana sakola daripada pasantren. Pasantren zaman ayeuna kurang dukungan, leres henteu. Tingali budak rek sakola mah ti luhur nepi ka handap kabeh barangna meuli anyar. Betul Bu. Topi anyar, kerudung anyar, saragam anyar, sapatu, buku, pulpen, tas kabeh anyar budak dek sakola mah. Nah ari budak dek masantren Pak, biasana kabeh barangna teh warisan. Budak rek mangkat ka kobong, ka pondok. Cek amangna, "Jang, geus dek masantren mah tong meuli baju aya urut emang baheula." Budak hayang ganti Quran cek indungna, "Jang, da Quran mah ti baheula ge sarua kitu-kitu keneh aya urut emak keur masantren." Di mana mak Qur'ana? Itu di goah di pangbeasan. Dicokot ku budak pek mah Qur'ana geus sarobek balolong dihakan beurit. Cek budak mak geuning ieu Quran teh geus sarobek balolong kieu ibu nembalan. Leman ayeuna mah aya super glue.
atuh ngutek budak teh ngaleman Quran nepi ka alam nasroh ngarendeng jeung alam taro. Cek akina jang geus nepi ka mana ngaji teh. Alhamdulillah geus 2 alam ki. 2 alam da puguh ngarendeng. Mangga ibu bapak nyakolakeun budak cing luhur. Beres SMA dikuliahkeun. Nepi ka S1, S2, S3, mangga teu aya nu ngalarang. Tapi kade nalika budak geus sukses teu bisa ngahormat ka indung bapakna. Sabab pinter matematika teu ngajamin budak jadi soleh. Lancar bahasa Inggris teu ngajamin budak jadi solehah. Leres teu? Angger we nu nangtukeun soleh jeung henteu nama kumaha pendidikan agama di pasantren. Ngan kadang Pak biasana sok aya kolot teh nu alesan. Majarkeun teh lah Neng Nais, apan di sakola oge aya pendidikan agama Islam. Memang betul Pak. Tapi ingat catat pendidikan agama Islam di sakola mung 3 jam dina samingon. Bu, 3 jam dina saminggu. Sedangkan santri di pasantren hirupna 24 jam dijamin terdidik akhlakna, terdidik agamana. Leres henteu? Jawab sing tarik. Nu biasana sok tawuran kira-kira pelajar atau santri? Kurang kompak pelajar atau santri? Can pernah abdi ngadangu santri ieu jeung santri itu tawuran gara-gara parebut bedug. Aya enta teu aya sabab insyaallah santri mah di pasantren terjamin. Betul? Ngan sing puguh we pasantrenna sakitu. Arahkeun sing leres. Sakali deui ibu jeung bapak nu nangtukeun budak gedena rek siga kumaha. Ulah berat sabelah, kuduna mah saimbang antara sakola jeung pasantrenna. Ta ibu ulah jongjon ningali budak balik ti sakola kana TV wae kana HP wae ulah jongjon. Sabab naon Pak? Akhlak budak ayeuna diraruksak ku televisi, diraruksak ku aplikasi. Budak leutik ayeuna ditanya ku indungna, "Jang, rek ka mana?" Ngajawabna teh, "Kamu nanya." Kerusum di dia kitu. Sarua Pak. Bandung Barat oge kitu. Lain kunanaon eta teh ngaranna budak alay. Abdi mah sok hariwang engke sieun kabawa nepi ka maot, Pak. Apan ari maot mah kumaha kebiasaan. Kebiasaan alay maot ge jadi alay. Ditanya ku malaikat, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kamu nanya. Budak alay. "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Kamu bertanya-tanya. Nepi ka keselna atuh malaikat. Cek malaikat, "Teunggeul we ieu mah teunggeul." Boleh 50. Budak alay. Ibu tinggali zaman ayeuna pemuda anu hirupna jauh ti para alimil ulama, jauh ti kiai, jauh ti pasantren. Resepna lain cicing di masjid di madrasah, tapi narongkrong sisi jalan bari nyarekek botol. Nauzo buukna di bereuman. Aya di dia pemuda buukna bereum. Hadir ayeuna henteu. Lamun hadirkeun bae eta mah beureum tapi daek ngaji daripada botak korupsi. Betul? Pemuda ayeuna beheungna di rantean Kang ari jajan cilok. Sateu mararantas. Pake kaos anu metal, calana balolong, ari di udang soang lumpat. Ta eta teh Kang ngaranna budak gaul. Gaul teh singkatan gaya anak urang leuweung. Jadi aya henteu nu kitu. Insya Allah di dia mah pemudana ahli pengaosan sadayana. Amin ya robbal. Ibu tinggali zaman ayeuna parawan anu hirupna jauh ti pasantren. Malam minggu resep keluar ti imah.
Istri sarang pameget pacampur teu dicareku indung bapa nauzu. Padahal abdi yakin Pak, baheula si ibu kerja di gadis mah teu wantun kaluar ti imah ba'da magrib. Sabab baheula mah masih kene sarieun ku kelong. Kelong wewe. Betul Bu? Parawan ayeuna kelongna diudag-udag. Komo bari mawa motor ninja mah. Leres henteu? Geus jamana geuningan. Nah aku naon nu geulis loba nu. Nah aku naon nu bangor loba nu. Sigana mah ngarasa asa aing hade. Bisa payu kasasaha tungtungna jadi. Tak geuning arapal. Teu naon abdi nyanyi teu naon. Bisi aya nu fanatik mejarkeun teh lah ngulem Neng Nais mah ceramah teh nyanyi wae. Keun bae atuh maneh mah teu nyanyi teh teu bisa sakitu. Pan ieu mah nyanyina oge masih kena nyambung jeung tema. Betul Bu? Jadi teu naon nyanyi deui. Moal nyarekan ka abdi, moal baeud moal megat di jalan, moal ngomongkeun, moal di bahanan. Astagfirullah. Kan kunaon Pak abdi mah aneh. Ari penyanyi dangdut mah nyanyi dina panggung teh loba nu nyawer. Ari mu balik nyanyi eueuh nu nyawer ieu teh. Tamata kurang doakeun Bapak hajat sing dijembarkeun milik rizkina. Sing digampilkeun usahana. Lamun hayang beuki lancar usahana kudu nyawer. Bu lanjutkan. Panonna alus irung alus biwir. Ditempo ti hareup ti gigir meuni. Ngan hanjang kal pisan kalakuan siga. Tong bari molotot ka abdi atuh Kang. Ini siga nu nyentak setan cenah Gusti. Kalem we da moal beakeun. Gunta ganti jalu teu sirikna unggal. Kulit kelir koneng cangkang, huntuna bodas tipung, biwir berem-berem jawer hayam panon coklat kopi susu. Nganaha atuh bet dimumurah, geblek hirup daek jadi. Ulah bangga bisa gunta ganti jalu komo jeung poho. Astagfirullahaladzim. Nepi ka pohona Pak kana di baju. Tak aya nama akibat tina paroho kana di baju teh loba anu parabola parawan jebol ti heula eta parawan. Jadi punten Pak, zaman ayeuna seueur anu nikah karek 3 bulan tapi geus ngais orok huntuan. Berarti eta samemeh nikahna teu diitung heula. Nauzu. Kade Bu kita sebagai wanita, wanita itu barang mahal. Ayeuna lamun Bapak meser barang mahal di toko nu alus kira-kira bisa dicobaan heula atawa henteu Pak? Sing tarik bisa dicobaan heula atawa henteu? Teu bisa. Istri barang mahal teu meunang dimumur. Allah manyaah ka awewe. Wanita itu Pak dimuliakan Allah, dimuliakan Rasulullah. Itulah sebabnya kenapa Allah menciptakan wanita bukan dari tulang kepala, karena wanita bukan diciptakan untuk menjadi kepala rumah tangga.
Allah nyiptakan istri lain tina tulang pundak karena wanita bukan diciptakan untuk menjadi beban keluarga. Allah nyiptakan istri lain tina tulang tonggong karena wanita bukan diciptakan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Allah nyiptakan istri lain tina tulang lengan karena wanita bukan untuk dipermainkan dijadikan boneka. Allah nyiptakan istri lain tina tulang suku karena wanita bukan untuk diinjak harga dirinya. Setuju ibu-ibu? Terus tina naon yang nais istri diciptakan anak. Tulang rusuk belah kenca anu bengkok deket ejeng hate. Itu artinya wanita ingin dimengerti, ingin diberi kasih sayang. Matak bapak sing nyaraah ka pamajikan teh. Dapang edan-edana salaki nu teu nyaah ka pamaji. Komo nepi ka nyekek mah. Leres henteu? Tapi kare bu ulah asa dimenangkeun. Bu ulah asa dimenangkeun. Da angger we hakikat kita sebagai perempuan, Pak. Setinggi apapun derajat kita, sebanyak apapun harta kita, seluas apapun ilmu kita sebagai wanita, harga mati ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lalaki tetap jadi pamimpin jang awewe. Mata kade ibu di imah ulah asa pang jadi pamajikanana. Pan ayeuna mah Pak punten keur usum dunia terbalik. Salaki sarieun ku pamajikan teh. Leres henteu? Ulah dibalik-balik. Ibu nu kuduna sieun ka salak. Aya di dieu suami takut istri. Aya. Bawa akang atuh eta teh. Ulah dibalik-balik ibu nu kuduna sieun ka salaki. Abdi masok inget Pak kapungkur almarhumah pun biang. Almarhumah pun biang mah teu wantun ngalangkung payuneun pun rama. Sabab isin. Adi ibu osok ngaliwat hareupeun si bapak. Lain ngaliwat deui dilengkahan cenah. Ya kupingkeun lamun bade ngalangkung oge pan saya nama sing rengkuh kudu sopan aya adabna. Salaki dipayun ibu bade ngaliwat kieu nyariosna. Punten ayang. Osok nyebut ayang ka salaki. Ari ibu di imah nyebut naon atuh ka salaki teh? Coba jarawab sing tarik. Aya nu kasalaki di imah nyebut bapana. Kurang kompak aya. Aya nu kasalaki nyebut bapa sia. Aya nu nyebut ieu. Ieu aya. Ibu ieu aya. Atuh meureun ngobrol di imah teh jadi kieu, Pak. Ieu ka dieu sakedap. Aya naon ieu? Mamah teh geus lila aya ngobrol jeung ieu teh. Nu kitu sae henteu? Mantes henteu? Teu mantes, Pak. Atawa sabalikna aya alus-alus teuing. Abong keneh baheula teh keur ngora alumni santri, alumni pasantren, pinter, qori, rajin maca Quran, ger dipake dina rumah tangga da awon atuh. Cek si bapa ka pamajikanana. Mama ka dia sakedap. Si ibu teu eleh Pak ditembalan. Aya naon Bapak? Pang ninyuhkeun cai kopi. ABC susu atawa luwak. Kitu mah moal jadi ninyuh nage dalila teuing. Kade bu jaga keharmonisan dina rumah tangga. Lah ieu mah harmonis keur pengantin anyar we hungkul.
Ai geus 1 tahun 2 tahun mah kasalaki teh ada uang abangku sayang, enggak ada uang abangku. Betul, Pak? Nah cenah Neng Nais make kedah ngajaga keharmonisan dina rumah tangga, sabab pernikahan mah ibadah nu panglilana. Setiap detik nak dina pernikahan mah bernilai jadi ibadah. Ibu baheula keur bobogohan mah sapiring kuduaan silih huapan silih leueutan jeung kabogoh pan jadi dosa. Baheula mah keur bobogohan. Tapi ayeuna lamun geus nikah, geus jadi suami istri, lamun ibu jeung bapak sapiring kuduaan silih huapan silih leueutan bernilai jadi ibadah. Oh sok ibu ngahuapan salaki. Geus tara deui wae. Sok matakan ayeuna mah Kang, mempeng aya abdi di dieu urang menangkeun bapak-bapak. Siapa? Ngan syaratna ngan ukur hiji sing tarik ngajawabna ngarah kadangueun ku pamajikan. Bapak-bapak siap? Sing tarik. Pertanyaan kahiji, bapak hoyong dihuapan ku pamajikan? Kurang tarik atau engkau hayang dimenangkeun. Sing tarik ya mah urang menangkeun bapak-bapak, ibu-ibu cicing heula. Ibu-ibu cicing. Sing tarik Pak, hoyong dihuapan ku pamajikan? Hoyong dieueutan ku pamajikan? Atuh lamun hayang mah kari setruk. Apaan setruk mah dihuapan, lainnya eta teh kapaksa. Mun geus sabulan mah setrukna teh digedean, huapna ngarah tereh kojor. Kade jaga keharmonisan dina rumah tangga. Ibu bade ngalangkung kieu nyariosna, punten aa abdi bade ngalangkung ngeser heula sakedik. Osok kitu. Sigana Kang ieu mah salaki keur ngagoler di tengah imah katincak beheungna. Nepi ka disada engek. Sugan minta hampura pada henteu. Kalah ka dicarekan titah saha cicing dirinya. Nyaan eta mah pamajikan teh eueuh kasieun eueuh ka era ku salaki nauzubillah. Tadi teh apa? Bageurna teh mun aya kahayang hungkul. Mun salaki keur loba duit matak bapak ulah aneh lamun pamajikan bapak dibere duitna kurang, biwirna teh sok nyingsat sabelah. Eta teh cirining kurang ayeuna we dina pangajian Pak tara eureun yeuh socana teh. Rurat reret kanu gelangna ranggem. Balik ka imah ngahulang teu beunang ditanya. Ceuk salakina, "Mah, kunaon cicing wae?" Ibu nembalan, bapak tingali pamajikan batur mah kabeh beheungna teh dirante. Bapak tingali pamajikan batur mah emasna teh 22 karat, 20, 3 karat, 24 karat. Nah ari urang meuni teu sakarat-karat acan. Cuk salakina hayang sakarat maneh ka dieu urang cekek. Awewe ayeuna mah Pak nyarebret paranasan siga angkot kumaha setoran. Setoran leutik nyangeyeng. Tatangga kabeli motor da ibu nu ngebul. Ger diararomongkeun cek nu belah dieu. Bu, tuh tingali si itu mah kabeli motor anyar. Cek nu belah dieu, eta mah meunang nganyuk. Da moal ngiruan mayar atuh. Terus teu. Tatangga kabeli kulkas baru, da ibu nu paranas tiris Pak. Nyebret muriang masuk angin. Ningang dikerok teh ku salakina aya gambar kulkas. Tatangga we hajat da moal eureun ieu bibirna teh ngecebrak diaromongkeun. Ceuk nu belah dieu, "Wa tos kanu hajat?" "Acan." "Ibu tos kanu hajat?" "Teu acan."
Abdi mah nembe ngawartosan daging na meniliat. Ari daging hayang hipu ari ngamplop 30.000. Punten Pak, di dia usum keneh aya nu ngamplop 30.000. Ayah henteu Bu? Ka era nu kitu teh. Mata engke mah Bapak hajat lamun hajat deui tulisan dina panto teh wilujeng sumping minta doa restu 100.000 hipu. 30.000 mah liat atuh. Kan punten ieu mah ka tukang masak, lamun ngasakan daging omat lajakna kudu diparud. Abdi kamari Pak ceramah di Garut nyiuk 2 bukur jurig lajak kabeh. Eta panitia kalah nanya, nah Neng Nais teu dituang cek abdi teh hakan ku akang. Ngaruksak kamu balik nepi ka nyuk lajak. Teuing di dia diparud henteu? Punten Bu, ari di dia usum keneh datang ke hajatan balikna dibaragi besek. Usum keneh henteu? Usum? Dibaragi keresek usum henteu? Sarua berarti Bandung Barat ge kitu keneh usum. Dibaragi asakan daging nu kararitu. Datang we ka imah Pak, dibuka karesekna eueuh dagingan da moal eureun bibirna teh. Tah ieu pelakuna tah. Balik ka imah dibuka karesekna eueuh dagingan. Lah teu baleg pisan ieu nu hajat teh eueuh dagingan. Matak naon kitu mah balik deui ka Bapak hajat, punten Pak ieu can aya dagingan atuh kitu. Leres teu? Goreng mana aja ngomongkeun di tukang. Betul? Mataknya rebret Pak istri ayeuna mah paranasan teh kitu. Jadi doakeun murang kali ibu sing dijantenkeun istri anu sarolehah. Ya Robbal, kumaha carana Neng Nais hoyong gaduh budak anu soleh-solehah minimal asongkeun ka kiai titipkeun ka ajengan sinangan sina masantren ngan sing nyaah we ka kiai na Pak. Bu sing nyaah ka kiai na sabab naon jadi kiai jadi ajengan capek teu digaji tapi tugasna gede dituntut untuk memperbaiki akhlak anak-anak bangsa, sedangkan artis gajina gede tapi pagaweanana ngaruksak akhlak anak-anak bangsa. Betul? Matak sing nyaraah ka kiai ka ajeng sok titipkeun ti ayeuna budak teh sina ngaos di pasantren di pangajian. Doakeun sing janten murang kali anu soleh-soleh. Da budak anu soleh teh moal manggih di kebon Pak, moal manggih di sawah, angger we kudu aya pangaosanana, kudu saimbang, betul? Satuju henteu? Bade ngarahkeun budak ka pasantren, bade dititipkeun ka kiai, insya alhamdulillah, huyos calik deui. Ibu capek henteu? Abdi nu capek. Teu lawios. Ta urang nginum heula da puguh barang hakan mah eueuh. Otak tadi ge di imah sok Neng Nais ngaleueut ah moal abdi mah tara sakalian engke bahankeun gitu. Bapak barade nyusu. Ibu bade nyusu. Garaduh susu di dinya henteu? Sadayana gaduh. Sok atuh urang leueut bebarengan. Atuh ari marwal mah wilujeng nempokeun abdi nyusu. Bismillah. Alhamdulillah.
Abdi nu nginum nah ece nu riweuh. Terjadi gitu. Aya opat kewajiban sepuh kanu jadi budakna. Naon wae cenah tadi teh? Gusti. Punten Pak, da biasana ari di Bandung Barat mah jamaah teh sok gaduh gelar barho begitu bubar poho ari di dieu henteu di dieu mah henteu barho tapi cingho. Cari cing oge. Sok wihan deui bilih hilap nu kahiji budak teh wajib dibiaya. Nu kadua wajib diurus. Ngurus budak kudu sabar ulah aral. Nu katilu budak teh wajib dididik. Ngadidik budak zaman ayeuna lain make huak haok, lain make kuplak kaplok tapi kudu make akhlakul karimah. Nyaeta akhlak anu parantos dicontohkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad. Ta eta nu katilu, nu kaopat kewajiban sepuh kanu jadi budak teh nyaeta wajib ngarahkeun. Lamun hoyong gaduh murang kalih anu soleh arahkeun ka pasantren, lamun hoyong gaduh murang kalih anu pinter arahkeun ka sakol. Kuduna mah saimbang antara sakola jeung pasantren. Sabab kacida nalangsa lamun ibu bapak teu boga budak nu dipasantrenkeun. Engke nalika maot rek saha nu ngirim tawasul, rek saha nu ngirim yasin lamun lain budak sorangan. Betul Bu? Haroyong maot dikirim yasin, hoyong maot dikirim tawasul. Sok atuh geura maraot. Da ari can maot aku mah ngirimna. Ta eta opat kewajiban sepuh kanu janten murang kali. Ta alhamdulillah sahibul hajat parantos ngalaksanakeun kewajiban eta. Tapi teu kenging ngarasa cekap sakitu hungkul. Ngayakeun syukuran khitanan murang kali sakieu megahna teu kenging ngarasa cekap sabab masih kene panjang perjalanan kewajibanana. Nyaeta wajib ngabiayaan, wajib ngurusan, wajib ngadidik, wajib ngarahkeun. Ayeuna timbul weh pertarosan Neng Nais, naon sih hikmahna urang ngalaksanakeun khitanan teh? Pan biasanya di urang mah khitanan teh sok disebut sunatan. Padahal Pak dina pelaksanaan mah wajib khitan teh. Karena ngajadi syarat kana sahna salat. Kirang langkung aya 5 rupi hikmahna ngalaksanakeun khitan. Nu kahiji di hitan teh tujuanana li ta'bud pikeun ibadah ka Gusti. Sabab sakur-sakur perkara anu diparentahkeun ku Gusti Allah eta bernilai jadi ibadah. Pan hitan teh ibadah. Ari saur sepuh kapungkur mah kalebetna kana ibadah anu nyeri. Abdi bade naros ka bapak-bapak, leres Pak di hitan teh nyeri. Bapak hoyong deui di hitan alim. Hoyong. Eta hayangan cenah. 2 kali di hitan. Buktina di hitan teh nyeri teu aya nu hayangan deui karapokeun cenah. Atuh lamun di hitan nikmat mah meureun bapak hajat ge katagihan. Leres teu. Eta ngabuktikeun hitan teh ibadah anu nyeri. Nu kadua hikmahna di hitan teh naon li ijalatin najasah supaya ngaleungitkeun najis. Sabab lamun budak acan di hitan khawatir aya najis nu nyangklung di jero kulit nu teu acan diteuk-teuk. Matak cek ulama fikih nu apik budak lalaki nu acan di hitan can disunatan ulah waka dicacandak ka masjid Pak. Bisi di bumina papang nu diwasuhna luar hungkul. Kahartos henteu. Tanu katilu hikmahna di hitan teh li ajlisiha supaya ngarah sehat. Tadi teh lamun najisna teu kaluar sadayana aya nu nyangklung di jero bilih janten infeksi janten panyawat. Mata kunaon Pak ayeuna mah nu di hitan lain agama Islam hungkul tapi agama nu sejen oge dokter menganjurkan untuk di hitan karena tujuan agar
sehat. Jadi kedah dihitan teh. Eta nu katilu. Nu kaopat hikmahna dihitan teh lil kabiroh supaya ngarah gede. Ari ibu resep nu gede, resep nu leutik. Nah jeung seuri ti heula. Pusing tarik resep nu leutik, resep nu gede. Si ibu sok malu-malu gitu. Atuh nu gede teh naon duitna? Imahna? Res dah. Abdi bingung Pak ari dititah ngajelaskeun hitan teh. Tah eta nu kaopat supaya ngarah gede. Nu kalima hikmahna di hitan teh li ajli ladah supaya ngarah genah nalika dihubungkeun jeung hubunganana. Tak engke eta mah karasana lamun geus nikah. Tak bade naros ka ibu-ibu, leres Bu genaheun? Pak genaheun teu? Hampura we rek loba nanya sabab acan ngasaan tah gitu. Tuh cek si bapak mah genaheun cenah Bu. Ieu cek ibu-ibu genaheun teu? Ayo nanya ka ibu-ibu teh kalah seuri wae. Tah eta mah karasana lamun geus nikah. Hikmahna di hitan nu kalima ngarah ngeunaheun nalika dihubungkeun jeung hubunganana. Apa cek santri mah aya si iranana Pak? Nikmat dunya ayati lunu kaestu nyabak nyium tilu ngasupkeun si jalu. Tah eta cek santri mah nikmat dunya eta teh. Leres kitu Bu. Geus jarempling deui wae. Kahartos henteu? Bu kahartos henteu? Jadi hikmahna di hitan aya sabaraha? Aya 5. Nu kahiji naon? Poho deui. Nu kahiji pikeun ibad. Nu kadua ngaleungitkeun naj. 3 ngarah seh. 4 ngarah ged. 3 ngarah ngeun. Kade Kang inget nate ngeunah nah we hungkul. Ditanya ku tatangga nu teu ka dieu, Kang ngabahas naon neng Nais teh? Eta ngabahas ngeunah. Nah tina hitanan jol kana ngeunah, da teuing tadi teh pokona mah ngeunah we. Tapi kahartos Bu, sadayana kahartos. Alhamdulillah. Saur guru abdi lamun ngaji geus kaharti maka ulah dituluykeun. Kahartos henteu? Saur guru abdi lamun ngaji geus sajam satengah teu kaharti keneh maka ulah dituluykeun. Aku mah we akal mah atuh. Cacak-cacak sajam satengah teu kaharti keneh komo ditambahan beureun. Betul Bu? Lain kuna naon abdi wangsul ti dieu bade teras ka bandara. Insyaallah enjing penerbangan tabu salapan pagi-pagi bade ka Malaysia kanggo ngisi acara di acara hitanan Upin Ipin. Lain kuna naon Pak dalamun kudu dibejakeun mah abdi geus nyareri awak ieu teh ibu hajat. Ternyata ka dieu mah jalanna jalan surga. Alhamdulillah. Kunaon jalan surga sabab sapapanjang jalan abdi istighfar wae. Alhamdulillah. Mudah-mudahan we naon rupi nu ku abdi didugikeun masing aya manfaatna khususna kanggo sahibul hajat sakulawargi umumna kanggo urang sadayana. Atuh urang doakeun mudah-mudahan ieu murang kalih anu nembe di khitan masing dijantenkeun murang kalih anu soleh amin. Masing dijantenkeun murang kalih anu tiasa ngabanggakeun kasepuhna masing tiasa janten waladun sabik anu mana pangkat sinareng derajatna eta murang kalih teh ngalangkungan nu janten ibu ramana amin ya robbal. Bu nu tadi mah kulit nu tadi mah daging ayeuna tulang sumsumna inti tina sebuah acara nyaeta urang ngadua sasarengan
kaluarkeun sorakna nupang tarikna mudah-mudahan sing enggal diijabah. Amin ya robbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Sadayana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Allah Pangeran abdi ku agungna Kanjeng Nabi, mugi Gusti ngahampura kana dosa jisim abdi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Allah Pangeran abdi ku agungna Kanjeng Nabi, mugi Gusti ngahasilkeun kana maksa jisim abdi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah Pangeran abdi ku barokah pangaosan, mugi Gusti waktu maut abdi nyandak iman sareng Islam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. As'alukal ijabah. Al-Fatihah. Sakitu anu tiasa kapihatur, hapunten bilih seueur kalepatanana kumargi abdi masih keneh diajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Runtuyan acara ti awit duwi karengse parantos samia urang dikapayunkeun. Anu terakhir mudah-mudahan aya dina kawilujengan beri kabarokahan urang sami-sami tutup ieu haflah ku awasan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu anu kapihatur tawakuf hapunten sagung agengna wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.